Tongtat. Jadi anu benang corona teh saha? Eta we anu lemah. Anu mikiran bakal asup corona mah anu mikiran kitu. Dan teu mikiran mah naon make ieu ari Ustad. Pada haranana bangsa. Bangsa nu kari itu nu haram-haram. Nu halal mah moal. Nah, sieun teh. Nu penting pamajikan. Sawah ledok, pamajikan denok, budak montok. Naon atuh? Bitoha ngalongok pere daging otok. Jamret tah dina jolodog dengan apa jolodog teh aya. Kade salah nembak. Ai kotokna. Tadi corona teh moal asup Moal. Sok we ibadah mah teruskeun ulah aya libur mah libur. Masih hari raya Idul Fitri di poe Jumat bisa libur. Penyakit urang ku aing geuring ge sok akalan cenah ibadah ka salat mah dengan teu bari ngagoler bari kumaha ge. Di mah jarang jak kita ibadah. Asa anehnya. Jelema sehat eta dan ibadahnya. Nu geuring we ulah eureun. Di rumah jelema teh keduh kana ibadah teh pamu sama di kitu beuki we pamu. Di marungu. Jadi keur ngantisipasina kumaha ieu teh? Corona teh. Enak, urang mikir-mikir nu kitu, kan mikir anjing kitu mah teh kajentul. Sekolah diprekeun barudak mah racun nya ojo pati karana tuh mah. Geus kararaco we unggul. Kararaco lah. Karena manuknya mah cuy. Manuk marah.